Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Indira Zafira Masuridi di kelas 11 IPA 2 bade ngadugikeun bawarta basa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, dina acara Warta Sunda edisi Jumaah kaping 8 Februari 2018, simkuring Indira Zafira Masuridi bade ngadugikeun warta salengkepna. Dinten Minggu, 13 Januari 2018, Indonesia menangkan penghargaan Best Destination dina kategori umum nu diserahkeun ku Resrak Award. Ieu dicuta ti katerangan katulis Asdep Bidang Pengembangan Pemasaran 2 Regional Eropa, Kementerian Pariwisata Agustini Rahayu. Dina partisipasi Indonesia nu ka-48, panghargaan ieu mangrupa panghargaan kahiji anu diserahkeun kanggo Indonesia dina acara eta. Agustini Rahayu nerangkeun yen Indonesia teh menang nilai rata-rata 8,8 ti 7.000 langlangan anu ditulis dina website reisrak.nl. Padahal tahun 2018 teh mangrupa tahun anu cekap berat bagi kapariwisataan Indonesia kusabab seueur musibah anu kajadian. Perkara ieu cekap mangaruhan wisatawan sejen ti Eropa. Pamirsa, panghargaan ieu teh kacida alusna kanggo Indonesia kusabab tiasa ngaronjatkeun jumlah kunjungan pariwisata dina tahun 2018. Tiasa oge narik wisatawan sejen salian ti Walanda keur kunjungan Indonesia. Mari urang jaga alam Indonesia kanggo kasejahteraan urang sadaya. Simkuring Indira Zafira Masturidi seja amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.